ngajarawab kiripik atau pangsit ieu salahnya besti, ieu teh ngaranna kiripik cireng. Tengetkeun regepkeun lalajoan nepi ka hangeus. Siapkeun aci 1/2 kilo, bumbuna cikur jeung bawang bodas di blender. Terus bumbuan uyah pecin kaldu bubuk, urang mah make bubuk cabe saeutik. Ngarah warnana rada beureum cek engke teu bodas teuing. Tas kitu galokeun banjur ku cai ngagolak. Lomat caina kudu ngagolak siga rek nyieun cilok atawa rek nyieun cireng biasa. Caina saeutik-saeutik nya tong diloba-loba da ieu teh adonana ulah bieu teuing kade. Pokona mah kudu alus kudu kalis we besti. Tah kira-kira mah siga kieu we da eueuh takaran cai ieu teh tadi teh sajurulungna we. Siapkeun we tempat keur nyitakna, ieu teh da lamun boga gilingan sistik mah nu tereh mah make gilingan sistik. Kulantaran eueuh jadi we manual kieu tuh digorolong-gorolong make botol atawa make naon we lah. Ieu make halu paranti ngarujak besti da eueuh botol. Tapi lamun keur nu teu sabaran ieu entong coba-coba nya. Sabab lamun adonan diantep lila jadina heuras jadi muruluk engke teh hese dibentuk. Tah cara ngagorengna siga kieu, minyakna teh entong panas teuing nya, rada haneut-haneut kuku kitu asupkeun we buru-buru. Lamun bararadag teuing mah guntingan we besti kalah meakeun tempat. Tuh kalah ti gujubar we jeung gunting-guntingna. Tos kitu mah golah galeh we nya besti. Lamun kira-kira geus asak mah geus kriuk-kriuk kitu teu teuas geus teu disada tah ngagorengna teh angkat we besti. Tah lamun ngagoreng nu kadua kalina pareuman heula komporna nya besti, ulah minyak ngebul langsung diasupkeun ngabala letup. Pareuman we komporna bari ngasupkeun nu kadua teh. Tah lamun geus pinuh karek hurungkeun deui komporna. Tingali besti kot ka kriuk-kriuk kieu sialin kriuk deui teuas ieu mah. Ieu dengekeun besti kot kriuk-kriuk kieu. Pokona mah seuneuhna kudu leutik sing nepikeun ka asak teh ulah coba-coba make seuneu gede soalna engke teh sok tutung di luar tapi jerona liat.